rewas tuh. Wah, aing nan Aduh, kebenaran aya manehan euy. Aya naon atuh? Ieu are konsultasi nan. Masalah naon? Urang teh yang usaha nen. Cuman yang anu cair we mung rugi lah pokokna usaha naonnya. Oh, gampang atuh. Anu hayang cair unggal poe mah Tah euy. Usaha naon tanen euy? dagang es batu. Hamak jeung dagang es batu. Heeh, iya dagang es batu mah rek laku teu laku. Tetep we cair sate leguk. Mang, ya ngopi geunahna bari diajar nyanyi. Pan amang hayang diajar nyanyi lin sama teh. Oh, Ayeuna sok diajar nyanyi. sok ah. Naha teh. Siap. Siap. Ayeuna dibere kata do re mi heula. Ya. Sok. Do. Do. Ya. Rendah. Do. Do. Re. Mi. Nah, ayeuna langsung kana syairna. Sok. Ya. Syairna rendah heula nya. Menghilang jauh. Mantap. Sekali deui. Sok Atuh. menghilang jauh. Nah, mantap. Ayeuna naik ceeutik sanada taek. Sok. Menghilang jauh. Terus taek sekali deui. Menghilang. Allah. Naon? Tingali we. Kunaon mah nih juga anu bingung mah. Ayo teh bararingung yan euy teh teh lebaran. Barudak can aya anu dipangmelikeun baju hiji-hiji acan. Karunya nya euy. Emang budak abah aya sabaraha hiji kitu bah? Abah, Heeh. heuh geus salapan. Alhamdulillah we. Nah ari abah teh miluan keluarga berencana bah menikot ka salapan euy. Abah oge miluan teh program berencana teh. Heeh. Heuh program berencana. Abah ge miluan. Haning loba kitu mah. Heuh pan abah teh niat teh berencana teh boga budak teh 11. Jadi ginahon ke teh jadi tim kesebelasan sepak bola. Geus gimana ngaruang. Bari. Pirang ngaruang. Beres sebenarnya. Ngomean mesin cuci teh si abah teh. Mun lila-lila teuing 2 poe can beres. Beres bener mah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus beres can ngebongkar teh? Geus beres. Ah, tinggal mawa. Oh, heg. Uang juga gak usah. Sama euy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana, Bang? Hah? Uang ngaruag na kita. Bari ngaruag mo kieu mah, kabongkar mah, bari. Geus ka mawa? Ning can beres. Iya, geus beres. Bongkar? Maksudnya hadean, Mbak, euy. Cenah hadean dibongkar. Ngomean. Heueuh. Kamari ngomongna pangbongkarkeun.
Kunaon? Reka mana? Geus di mana maneh? Iya bah, arek nyervis motor. Kunaon? Euy, kempes henteu. Bensinan meureun. Lain, arek nyervis stangna sok mengkol sorangan namun nempo warung nasi teh. Pokoknya manehna meureunna anu kudu diservis mah euy. Si Baso mah tong motokopikeun segala pada mau kesorangan we atuh. Si Abok teh geus can pangnitah pangmotokopikeun teh biasana keur di saung tuh geuning aya jelemana. Bok, geus can kamari urang nitah pangmotokopikeun teh. Enggak sok fotokopi mah nu kamari lieu. Geus, alus atulah. Mana uing nempo? Mana? Ya. Lang tepeula kedeuk. Tapi kopina seutik deui. Bae. Anjing, lain fotokopi kitu belagung. Si Sanen teh. Nen. Yuk, Woi bah, kadang-kadang. Ya jalan ka dieu. di bujeng engalna. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum sampurasun. Nah, salam, ampes. Naon? Gimana? Teu ti mana-mana karasal nya tak. Si mah datang-datang melud. Bau manusia mah itu teh ah. Balik. Si abang mah mandiri wo. Yo, abah mah geunahon. Tinggal narima, tinggal ngangseuan. Urang mah ripuh ngaluarkeun pereus. Bahana we andelkeun ka dieu. Wadahna mah aya tah. Mana nu kenonna mah? Jual labu. Labung, labung. Balik ke dawan. Urang tuh budak-budak ku babat urang-urang. Pan pedah kieu ye nya. Oh. Rasa keur minggu kamari teh urang teh ulin ke mau babat urang-urang. Oh. Kat. Sen. Empat ke dia. Maneh kunaon? Kunaon?